Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Sapinah kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat ageng di dunia jeung di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparina nikmat alit di akhirat unggul. Alhamdulillah ari sadayana puji anu opat lillahi eta tetep kagungan Allah. Robbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Wabihi jeung ka Allah wungkul naon nasta'inu nyuhunkeun tulung abdi sadaya. Ala umuri dunia kana pirang-pirang perkara dunia wadini jeung agama. Wasalla sareng mugi nambihan rahmat saha Allahu Gusti Allah wasallama jeung kasalametan. Ala Sayyidina kadunungan urang sadayana Muhammadin nyatana Nabi Muhammad khatamin nabiyina anu jadi panutup sakabeh nabi. Wa alihi jeung ka keluarga nabi wa sahbihi jeung ka sahabat nabi ajmaina tegasna kasadayana. Wala haula jeung teu daya upaya wala quwwata jeung henteu aya kakuatan illa billahi kajaba ku pitulung Allah al-aliyyi anu maha luhur Allah al-azimi anu maha agung Allah. Sok santri alumni Sukalillah anu tos nongton absen di kolom komentar. Hatur nuhun.